cacak nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban komo lamun digunakeun sagemelengna wah cacak uji coba luar biasa baladewa eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh mungpunan beungeut ku saweui nemongkeun lir malam tumraping api saciduhing mah tu sakat saping nyata watek wantos anoman perbansana suta duduan narasamanea pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan sakedet netra leungit tiri sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi manusia nur sahya sekarning wang cakaya gilang gumilang ilang gumilang hayu kansa kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa ngan meureun lain saeutik ieu pigaweun teh dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kansa dina eta pengorbanan teh kudu ridho jeung ikhlas dina jero ridho ikhlas hartina kudu karena Allah nya kansa hayu urang lumaku kansa ngadang kalakuan Prabu Baladewa ngandika waduh asaku kabina-bina teuing ta jelema lamun jelema geus luhur wibawana geus luhur komarana dengki we saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar bakal tepak ka konco-koncona bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imanna kurang bahaya mangaruhanana engke na kaituna saeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamimpin nepi ka ribuan urang anu jadi korban ngawasa dunya cita-citana hayang aing jadi panggagahna hayang aing jadi pangluhungna hirup ngarawu kusiku loh Baladewa pan sidik eta teh diberekna nenggala teh jangjina dina MOU na baheula dina perjanjianna dina kesepakatanana antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nenggala sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun teh mah bisa digunakeun tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana tapi ieu mah da nyoba hartina ge lalawora teuing eta nenggala teh wo sahana pun atum sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewos na ti Kangjeng Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium dina eta laut daek teh daek ieu nenggala anu jadi sasaranana bahaya nuklir eta yakin si Baladewa anu boga eta pusaka hancur atuh dunya ku eta meulah lalawara cacak nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban komo lamun digunakeun sagemelengna wah cacak uji coba luar biasa Baladewa
eta ku keukeun manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh mungpunan beungeut ku saweui nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa hayang katempok bersih di hadapan umum awas ya duh ngan ieu kumaha aing ieu duh heula aing teh wujud teh monyet ieu teh dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung leheung lamun dipake ngamen neangan duit meureun kabagean aing saeutik wae mah kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang air rek dicakar ku aing da puguh boga indung bapana teh supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam marca pada dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing we kitu kadang-kadang lamun menang beja mamaranehna teh engke teh cenah meureun ieu teh anoman teh pahlawan baheula wah moal teu nyara remah musyrik deui jadi we ngamusyrikeun aing sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan lah anoman perbansana suta emut kana purwa daksina purwa hartosna wiwitan daksina wekasan emut kana aji malih warna aji minah rupa Taya kudu dek bebekalan ti budak teh. Kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuletik teh kieu ya aya we sampeureun. Di aya purakeun geuning ieu. Di mana kacanir bang-ban heuh. Nu matak wayana ieu ka jelema mere beja. Dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh. Kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana nya nu matak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap wah ripuh tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe oh pagawe tetep mah kadang-kadang geuningan korupsi kaituna aya we pamimpin ngetik oge muni wo dereredan nya ngetik oge eueuh he pamimpin suku ditanggunyarkeun kana meja ngabaheuh hayu we oh kadang-kadang geuningan di luhur oge geuning nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh hararees nolol we wungkul gaji we hayang teh bareuh nyebuteungna lah. Oh. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Nya eta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sararea. Ainu hees deknya tujuan kumaha? Paling ngadahdir nu hees mah. Oh picontoeun. Lamun ditawaran ke itu studi perbandingan ke luar negara kula warga digubuk bari make duit rakyat goblok deh alah kanca abeh teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we oh kitu kula da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya ya biasa datang mah dek ngajadikeun jelema aing sakedeung mah oh da
nyaga wujud kieu aing da ai hate mah tetep dan jelema. Oh sami mah. Nyaga monyet da jelema aing teh. Pateuing sae salira hate jeung pada jagan mah. Lajeng Anoman perbansana sutarep sidakep senekut tunggal mateni bebahanan satur Dria. Satur araning opat. Iya. Dria angen-angen sir budi cipta rasa. Hege. Nyaeta ngawatek aji malih warna. Denerah ingkang ngawatek aji kang linewi. Ngawatek aji malih warna. Aji malih warna. Lir malam tumraping api saci duhing matu sakat saping nyata. Tuh, leres. Watek wantos Anoman perbansana suta duduan narasamanea. Hege. Pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Sakedet netra leungit diri sayakti ilang warna nu senyata. Jangelek jadi manusia. Ngorsak ya sesekar ningwang. Ngorsak ya sekar ningwang cakaya gilang gumilang. Ilang gumilang. Resah ya sesekar ningwang sakaya gilang gumilang. Watek aji danar-danar. Watek aji danar-danar. Kansa Kurang aya pikir sae naon. moal aneh teuing meureun. Moal teten Manusia ningali bentuk manusia deui mah nya. sumuhun. Moal jadi perhatian gitu. Moal jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep kieu mah kasep sakieu? Kasep. Ai kasep nama sami sareng paling. Kasep mana jeung Agus Lioban? Kasep salira. Beres. Palit teh kasep salira deui. Jeung Palit. Kasep salira. Komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis meureun nya. Tapi Bahtisna laras tadi. Luka teuing mun jeung lurah Abud. kira-kira jeung Papilot kumaha? Kasep salira. Papirat mah kedah jeung emer Bagja kansa. kan. Da puguh urang mangahibur hirup teh heueuh. Iya tuh kan tenang. Perlu hiburan mah. Priyogi. Aduh kansa Kulang. kitu geuning ramena di pawenangannya kansa. Kitu hareng-hengna pawenangan. Hareng-hengna alam dunya. Sumuhun kulang. Nu mata karunya ka manusia-manusia anu ubud dunya. Oh, naon ubudunya teh aden? Naon hartosna? Hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kansa. Paingan atuh pangkus. Teu sadareun dirina teh bakal maot. Sumuhun eta kulang. Dina sadarna oge cenah pajarkeun teh mung penghirup gitu. Mumpung cager bejarkeun. Heuh. Mangpang meungpeung. Leres. Tapi parendene kitu kansa
urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga kahiji kadua ulah ngareken ka eta manusia sanajan hirupna jahat ulah ngareken eta asup ka neraka naon sababna sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah alus katungtungnakeun kumaha lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat leuwih ti urang nya kanca jeung deui eta manusia leket ibadahna ku urang direken eta manusia bakal ka sawarga atawa asup sawarga kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup nya kanca cek urang Sunda mah meureun aya nu maut nyerek ka puhu atawa maut nyerek ka congo nya kanca da geuning urang hirup teh salilana teh ceuk kolot urang ceuk karuhun urang mah nyaeta kudu tamiang meulit ka bitis ai hartina tamiang meulit ka bitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif aya anu kana goreng aya anu kana hade kitu sumohon kahartos aden da tetep hartina tamiang meulit ka bitis teh kumaha amal-amalan kanca lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang lamun amal hade bakal karasa hadena ku urang deui teh hartina tamiang meulit ka bitis teh kanca heeh tak kitu kanca hayu kanca kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa ngan meureun lain saeutik ieu pigaweun teh dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kanca dina eta pengorbanan teh kudu ridho jeung ikhlas dina jero ridho ikhlas hartina kudu karena Allah nya kanca hayu urang lumaku kanca Baladewa awas sambel What?
Samia rempel gotonge samia pang-pange sekar mekar inggalih kayu agung babar wite samia rempel godonge